hiji lagu nyaeta tin lagu Bayu Bayu lagu ieu sakantenan bade dingawitan dihibur ku salah sahiji penari nyaeta Neng Memey putri bungsu aduh manis nyangakeun Neng Memey anu bade ngahibur khususna kanggo Bapak Saebul Hajat Ibu Saebul Hajat mohon kedah dijimatan kun Kak Neng Memey nyangakeun Bayu Bayu Woi alah kita out oh iya it det cangkurin leng wow Neng Memey mangga kapayun Neng Memey nyonggok etan ningawitan Neng Memey sing saring sing pageh kancing saring pageh iket Neng Memey dandanan heula Neng nu tiap-tiap sekolah kaitang oh iya Neng Memey oh di kampung aduh manis eta ngantongan naon Neng Memey anu di kantong oh kembang nyonggok sadro selayar tah ieu Bapak Saebul Hajat putri bungsu aduh manis kelebet alah tapi mau nye alah awas ade ampun kade Neng Memey tenang tenang gedeng gedeng dijimatan ku Bapak Saebul Hajat Neng Memey tenang tenang dari dia eling nya salah jengna mana cecing awas dari dia eling najana jeng di awas hey out ngajama oh nyawaran hudang Neng emang manuk disurakan ini badan ini badan jalan rupa ampun Neng Memey Oma jalan aku kuningang miukolajeng salajeng
minggu jalan perjalanan oleh talapung tukang gendang meneng hei obat ada tah nuhun ibu saya bol hajat ayah neng meme oncan asoy 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 di talapung tukang gendang mata mencalian neng meme kau isi jadi palipur nya nomor hiji nomor dua olas asin salam sungkem itu orang mah orang Islam neng kudu salam sungkem soalnya seueur pini sepuh di payung itu hati-hati neng ayah di kota Bandung salah jengan awas keadilan nomor dekat yeay tak kalem dia mah saya abdi nya jam tangan aku naik kaki waraku dijentil tukang ngendang tadi disepak tenang di tenang saya abdi salah jangan ibu ayah ibu bapak saya jangan tang kuli kentang lalu lagi capir aku ngontrol capir aku awas basir jarak kayu apa yang apa teman dia lah out pikiran Sersama ketika latuh gantung tali kadek muraga handap neng rada luhur panggungna tata bapak orang neng bapak pelatur pemerintahan atur nuhun rojongan nana geget adi di kanatun up di kanatun nyerina di kanatun getir nyerina alah kembang rada walaturi neng asih hayang melewang bayi tenang awas singiran diri hayang adek
Baik. Gana jauh Gana jauh sekolah Sekolah alam pagi Mincik. Hebat tolong Hebat tolong pekurian Udang ampun. Lamun malas sekanyeri Malakat tak bapak-bapak orang neng. Menyobara kecil susu Dia ada ciri kelas Malah seperti aduh Ku jatuh di jiwa Malik neng asik Malik neng. Ya betul katanya Diputer neng puter. katanya kecing perang Tungalakatung. Ya betul Katung. Muter neng biar cepetan dikit. Rari kira ada yang salah tinggi Pinukut saya manusia Ada ragus yang lebih Ngatuakan Kaya Lawala sepegang dari ya Nikaya Satu nekapodi Dia bayire Latun Jika tupa mayungan itu Tupa tidak orang Jika tupa melungan di kekayaan Mengagiringan Mengandung kerembangan Reka Lagi tersen Mika dede nikah heman Lain-lain danawi digoyang neng. Leja derong ditawaran Lain-lain pejati Bejati Seriak kayu di gunung Salah jangan. Apa kemana dia Berpikir keras sedang nguyung Ras emot nyerian Ya diri masih cari Masih berapa waktu Allah. Orang kejajaran Salah wajib diakti Kaya nongkrong dan kurung Siapa yang
kereta jadi bareng orang batu nahiyam pikiran itu malah kepiangan apa kadus anu bager lain-lain dewe Bapak Kadus Edi kadus deui lain barang ditawaran Bapak Kadus Edi oh lain-lain jadi di apa kadus sendi jauh apa kadus sendi deui jadi kekibat Pak Kadus Edi suka daya Edi bangki anu batur apa Kadus Edi Bun Bapak Kadus Edi jabatan salah kadus sendi dilihat Bapak Kadus Edi Wibawa Mulya nih suka diberi ke pati apa kadus sendi anu bager anak saya Pak Kadus Edi Wibawa Mulya anu bager jika tepang payung anak saya Edi Wibawa Mulya seberang apa kadus sendi Pak Kadus Edi jika tepang anu bager ampun Bapak Kadus Edi Wibawa Mulya jarang apa kadus digdayan bager gitu kuda Pak Kadus Edi Wibawa Mulya jadi Edi apa kadus digdayan bager Bapak Kadus Edi Wibawa Mulya lain rembulan sama kaduga apa kadus di ning jadi ampun jadi Wibawa jauh tadi samping Bapak Kadus apa kadus dirai anu bager Pak Kadus Edi Wibawa Mulya acara di jalan baik Pak apa Kadus kadus Edi dirai Pak Kadus Edi Wibawa Mulya Pak Kadus Edi jauh Pak Kadus Edi Pak Kadus Edi anu bager acara di timur baik acara di timur baik Allah dilajengkeun jenaka domba kuning titit biara domba teh dua Bapak Kadus domba Edi bintang dua anak Bapak ayeuna Edi. geus ngalobaan ngalobaan arangan eka balad balad desa kadulur anu di lembur ulah kaget ulah heran ulah nanya ke jaluna abisi jadi masalah abisi jadi fitnah ulah turut campur sabat domba kuring domba kuring diangon-angon kuring di batu kuring anak nage anu kuring domba kuring
di angon-angon kukuring di paraban kukuring anak nage anu kuring saha jaluna mana jaluna saha jaluna jaluna mah domba adu asal garu miara domba teh dua domba bikang dua nengen Bapak ayo Edi ngalobaan digoyang ngalobaan arang kabalad balad di desa kadur anu di lembur ulah kage ulah heran ulah nanyakeun jaluna abisi jadi masalah abisi jadi fitnah ulah turut campur sabab domba kuring aotem pengurus putra domba kuring di angon-angon kuring di paraban kuring anak nage anu kuring domba kuring di angon-angon kuring di paraban kuring anak nage anu kuring saha jalu anak aotem mana jaluna aotem deui saha jaluna mah domba adu asal garut aotem pengurus si putra deui miara domba teh dua domba bikang dua nana ayeuna geus ngalobaan aranakeun balad di desa kadulur anu di lembur ulah kage ulah heran ulah nanyakeun jaluna aotem pengurus saya putra deui abisi jadi masalah abisi jadi fitnah aotem ulah turut campur sabab domba kuring aotem pengurus saya putra domba kuring di angon-angon kuring di paraban kuring anak nage anu kuring domba kuring di angon-angon kuring di paraban kuring anak nage anu kuring saha jaluna mana jaluna saha jaluna mah domba adu asal garu alah